Ih, jadah baru sekarang dia biasa noya kayak gitu ngarayung ka dari ya. Mendingan mau sa bulu-bulu acan. Ntar dia ngomong kan, eta terus gimana? Dia mana kayak kerek balik. Oke gue blues deh. Terus yang kopi. Oh ya kesini. Mas ngiun. Aku ayo rokok. Rokok loba apa? Oh. Mending kayak kerek balik. Udah sore-sore kena geus bari. Mangkat jam berapa tuh? Jam 4 mangkatnya. Menang itu manuk tuh. Mohonang lah. Rokok halus ini. Halus itu. Cuma ide banget. Gimana dia? Kesel manuk sih. Ngobor manuk. Wah, kerek balik. Ya. Halus pokoknya manuknya. Halus. Mana nepi kawaya kieu. Pisan harus. Ayo, puntennya. Nusuk wae, tenang lah bawa dulu. Ketiga mata dari sieu euy. Dia ngobor manuk sore kena balik. Sore. Aja Kerek balik iya yang penting. Jadi duit itu manuk apa? Korek lah. yang mana di tayangan gitu jadi duit manuk. Jeung ku pangaresep ongkoh lin. Oh, jadi duit tuh. Jadi tiris-tiris yo. Ngobor manuk tiris yo. Yang balik putih. Coba mas makalek bawah po. Aduh, Cokor digeblus, awak dilek bong, ya halus. digahulak mir. Trending topik. Nyerepetan bah. Iya. Iya, saya ini. Dia datang-datang menitu punten-punten aja. Aduh wis puguh mbak ieu nama. Anu permahaman daripada ngalaman kemudian kena ngala. Mau Kulit mau. ya Kumaha lapan galak mau teh meureun. galak teh nu can bisa. Tacek salah pan galak heuh. Can bisa lin can ngarti politikna. Teh heula. Apane di leung urang mah geus jarang ngomong teh. Eueuh, Loba itu walaupun itu mah. Dia jeung sok-sok jeung saha? Udah jemu baturan. Ya, Cik sok kumangalana dia. ya nyasot teh galak. Can nyaho we ngalan. Trikna. Bari ya. Ya kulit mau. Kan posisinya teh mau teh keur ngadangong heuh. pernah go. Heeh. Tah, posisi keur nagong kita teh keur ngadangong teh. Kan kade ulah ti hareup, Tukang. nyaho ti tukang. Bawa silet. Silet teh nu anyar seukeut. Heeh. Silet. Heeh. Terus Idak gitu teh. ngegel meureun teh. Udah mau apa ulah makan idak langsung idak Si gitu. cing akhirnya sok naikeun heula kan. Heeh. Idak beneran. Langsung di idak gitu teh. Dat. Heeh. Langsung nih sisinya teh di dieuna. Tah situ teh. Ketepan. Si posisi kulit teh tengah cicing idenya nih si kuan di idak lain. Tah tulangnya aja dagingnya lompat kan itu. Iya Kan endogan. geus kari ngajewir bulu nate. Som anjing. Bener tuh percaya. Ya geus kari ngajewir we teh ade kulitna teh. Da dagingna jeung tulangna mah lompat kan itu kapan rewasi. Ngosom geus pogo mah ieu. Malah bagong geus pogo menang duit mah ieu mah. Lah bagong kumaha teh. Bari malah bagong mah. Nyaun. Emang loba-loba kan di leung urang bagong heuh. Loba. Tuh pogo duit itu malah bakal bagong babari ngalan aja. Kumaha. Yang penting mah nya. Tulang ya. Tulang teh di talian cenah panjang. Tunda we jelo. Urang mah yang ada guan. Benang kabeh sok geura. Indungna, bapana, anakna ge benang kabeh pokona mah bagong. Benar kabeh kumaha anak teh. Kan urang teh nunda tulang lain, di talian geus panjang. Tah, kita ku bagong teh dihakan deui. Kita diisingkeun deui. Si tulangna teh. Heeh. Tah kita aya nu ngahakan deui bagongna teh.
Tah, disinggung deui kana teh. Heeh. Dihakan deui. Menang pandikan teh 3 geus. Nah, itu teman-teman teh kata Balik kabeh. Nah, teman-teman teh mah tadi atuh tilu. Nah, ini teman-teman teh wadul teh atuh. Heuh, udah babari kalau bagong mah. Karena teman-teman teh Ya mengarah sombak. Kosong daripada ngomong. Oh, iya. Ci, Kosong. dia. Yo, manuk teh keur mahal ieu teh langka manuk teh. Manukna masuk mana nempok, manuk kos kumaha nu langka teh Kana heuh. mah geus Ngosong. bogaheun. Mana Mingge nempok mang sok mang jam neangan manuk. Hese aslina. bari melengkung. Melengkung aja diruyung. Melengkung manuk. diruyung. Ya teh mah sepupuhan lain. Celok lain manuk Ya. melengkung. Wah, nampai Ci, manuk bener serius ieu mah serius aslina keur hese manuk ieu teh. Heuh, mana? Langka. Manuk naon sih? Ci teh. Awas dia Kada ulah menbohong. ruas dia. Awas dia menbohong. Tengok dengan dekok. Paling manuk naon tuh. Paling manuk piit. Kayak alon eta aos kena. Gaya sarung nama halus tuh pake ngerukan manuk ge. Ya, manuk mah. Awi sargana ge. Jadi gini manukna. Di manukna. Manuk juring. Manuk juring. Da manuk juring mah bentukna ge Ai dia. Ieu disebutkeun manuk goib teh, manuk juring teh. kan manukna. Kudu ku mata batin. Mal bisa ku mata diam. Aduh. Gacor itu teh. Iya. Anjing nipu. Jadi coba nama kayak itu. Itu mana IQ gitu menang. Terus melengkung balik peuting euy. Oh, sombong udah. Roko mah jeung bari jeung teu merenang duit gitu dah. Lah. Udah lah tadi ya. Hah? Kok ada sih kamar ieu mah udah lumayan. Oh no. Udah madak maehan. Udun mah sarua bae. Alus mah udun mah teh mah. Ya, ieu mah beda. Bedana Mantak maehan. bisa maehan. Main kumaha. Iya, cerita. Emang bener dia mah aya tulisanna merokok membunuhmu. Iya mah. Bukti anak eueuh. Heuh, ieu mah beda mantak maehan. Jadi cerita teh preman. Nah, awakna teh serem yang gede tatoan pinuh. Mau legang teh dipalak. Bari mau pakarang. Lain. Pas aya tukang somai keur ngaliwat. Anu dagang teh anyar teh nyahoeun. Heeh. Dahna karena nempung dipalak bari mau pakarang kan itu lain. Trulit teh. Pakarang ka dieu. Barang arek nanyakeun duit lah lain. Itu teh duit lah heuh. Heeh. Hampir nyetok pakarang ge lain. Heeh. Posisina teh. Mainna teh. Heeh. Tah barang kitu teh pan eureun dagang teh. Asli ieu mah. Yaan. Teureui ayeuna mah serius anjing. Aslina oge. Barang nyetok pakarang ge lain. Dagang teh eureun. Minta duit. Barang minta duit. Lu dagangna teh keur nyopot duit. Heeh. Aya reungit urang di teh nya. Atuh mah teh. Mundur teh si urut teh kana leun manehna. Eta langsung beurang teh urut teh. Lepas pihang-pihangna teh sia. Aslina. Eta pihang-pihangna. Ya, berarti aku itu lupa.